Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mangga ku hidup di waler rampes. Murangkali sadaya, kumaha kabarna? Pamudah-mudahan urang sadaya dina kaayaan sehat walafiat. Pamudah-mudahan Allah maparinan kesehatan ka urang sadaya sehingga urang tiasa diajar sareng ibu. Nah, dina pertemuan anu ayeuna, dina pelajaran basa Sunda masih dina pangajaran hiji nyaeta ngurus diri sorangan. Nah, kanggo minggu kadua ieu nyaeta bade ngabahas materi katilu sareng kaopat nyaeta ngandelan aksara sareng ngandelan kecap. Nah, saparantosna hideup diajar dina minggu kahiji dina nguningakeun aksara sareng maca unggaran dilajeng kana ngandelan aksara sareng kecap anu bade didugikeun ku ibu ayeuna. Mangga sadaecana dikawitan sayogikeun buku tulisna, buku midadamina sareng patrotna. Nah, buka halaman 5 genep sareng 7. Mangga ayeuna dikawitan cepeng patrotna. Nah, dina pangajaran materi ngandelan aksara mangrupikeun materi nulis munggaran dan hideup diajar nyerat ngawitanana ku ngandelan aksara. Saparantosna engke tiasa ngandelan aksara, hideup tiasa nyerat nyalira. Nah, ayeuna cobi cepeng patrotna ku rema anu lesnya dina ujung patrotna rema kaopat. Nah, sing raos nepengna sing rileks supados engke nyeratna henteu ngaraos capek sareng pegel. Nah, cobi dikawitan ayeuna aksara anu bade dikandelan nyaeta aksara anu parantos didugikeun dina materi hiji nyaeta aksara vokal atanapi aksara hirup nyaeta a, i, u, e, o, e. Nah, dikawitan ayeuna ti ngawitan aksara A di dieu anu bade didugikeun ku ibu nyaeta aksara cetak sareng sambungna. Nah, kanggo naon ibu? Nah, sambungna engke kanggo gunana nyambungkeun antawis aksara kahiji, kadua, katilu sareng saterasna jadi mangrupakeun kecap. Nah, sok ayeuna dikawitan tina huruf A. A cetak heula mangga pananganna diangkat urang nulis di awang-awang, nulis di udara upami di basa Indonesia mah menulis di udara. Cobi sareng-sareng ibu huruf A cetak heula mangga nyeratna kade ti luhur ka handap. Nah, cobi canda ka kiwa lengkung ka handap tos dugi ka garis candak deui ka luhur lungsur deui ka handap. Nah, dugi ka garis. Nah, eta kanggo A cetak. Teras salajengna kanggo A sambung sami teu aya bentenna cuma tambihanana aya buntutan. Nah, cobi sareng lengkung ka kiwa candak ka handap tos dugi ka garis candak ka luhur candak deui ka handap lengkungkeun sakedik kanggo butut kapalih tangan. Nah, teras dilajeng kanggo huruf I. Huruf I kan hideup tos terang bentukna sapertos angka hiji. Nah, ngadamelna ti luhur ka handap sami. Nah, nganggo titik di luhurna eta kanggo I cetak. Upami kanggo I sambung sakedik. Nah, ti dieu aya buntutna kaluhur sakedik candak deui ka handap tos dugi ka garis. Nah, lengkungkeun sakedik kanggo buntut titikan. Nah, teras dilajeng huruf U. Huruf U, nah ti luhur ka handap lurus tos dugi ka handap lengkung candak deui ka luhur eta kanggo U cetak. Upami U sambung sami wae. Saur ibu ge ditambihan buntut. Nah, lurus ka handap tos dugi ka garis lengkung candak ka luhur candak deui ka handap lengkungkeun sakedik nganggo buntut. Dilajeng
kana huruf E. Di dieu anu nganggo curugnya mun sami sapertos huruf A namun copong di sebelah tanganna balik tangan. Nah ayeuna cobi sareng. Nah kakiwa candak langkung ka handap tos dugi ka garis candak ka luhur sakedik liring teu kenging didugikeun nya. Nah teras tilu anu tadi ngawitan candak garis miring damelkeun garis miring ka tengah-tengah eta kanggo teu kenging hilap jelekna di luhur. Nah dilajeng kanggo sambungna ngawitanana ti handap. Nah ieu mah margi ieu sambungan tina kanggo nyambung sareng huruf anu engke bade disambungkeun. Nah candak ka luhur, di luhur dibuleutkeun ka dieu dilengkungkeun candak deui ka handap tos dugi ka handap ka garis lengkungkeun sakedik kanggo buntut. Nah dilajeng huruf O. O kan bentukna buleut nya hideuk tos terang sapertos baso. Nah ngadamelna sami ti luhur ka handap kakiwa ka handap lengkung tos dugi ka garis taekeun deui ka luhur dugikeun ka nu tadi tepungkeun. Nah eta kanggo U cetak. Upami kanggo O cetakna sami sapertos tadi. Nah lengkungkeun candak deui ka luhur tepungkeun. Nah dina garis nah O eta pasihan lengkung sakedik. Nah kanggo buntut. Teras kanggo E. Nah di dieu sami sapertos tadi anu ku ibu tos parantos didugikeun. Nah lengkung kakiwa candak ka handap tos garis naik ka luhur sakedik lireng satinu tadi damel garis miring ka tengah. Namun ieu mah enang teu nganggo curug. Nah teras salajengna aksara E. E mangrupikeun gabungan huruf anu teu nganggo curug sareng U. Nah tadi parantos ku ibu didugikeun carana ngadamel sareng U. Nah kanten ku hideuk dihijikeun digabungkeun sareng U. Nah di handapna ieu tos aya contona aksara A dugi ka E. Nah di pinggirna ku hideuk kandelan A dugi ka 5 kali. Nah di dieu dina buku teras dilajeng I, dilajeng dilajeng U, dilajeng O, dilajeng E, dilajeng U. Nah saparantosna hideuk tadi diajar ngandelan aksara poka dilajeng kana aksara konsonan. Nah di dieu aksara konsonan anu bade dikandelan ku hideuk nyaeta aksara H, S, B, K, R sareng M. Mangga ku hideuk tiasa ditingali dina buku Midadami halaman 6. Nah mangga engke panginten dina pancen anu kahiji sareng kadua tiasa dikawitan ku hideuk dipidamel sapertos anu tos diuningakeun ku ibu tadi. Nah ayeuna ku ibu dilajengkeun kana materi 4 nyaeta ngandelan kecap. Kecap-kecap anu bade dikandelan dina materi ieu nyaeta ngaran-ngaran anggota anu aya dina badan urang di antawisna anggota badan anu dina mastaka sareng dina panangan. Nyaeta anu kahiji halis, anu kadua soca, nu katilu lambe, nu kaopat pipi, teras siku, teras rema, teras kuku, teras angkeut. Nah eta kecap-kecap anu bade dikandelan. Cobi ayeuna cepeng deui patrotna sapertos tadi suang nyerat di awang-awang. Nah cobi ayeuna kecap anu kahiji halis. H, teras A, teras L, teras I, teras S. Kenging hilap nganggo titik. Nah ayeuna kanggo kecap anu kadua soca. S, O, C, A. Nah soca. Teras lambe.
anu kaopat pipi. Nah, p i p i janten pipi. Teras salajengna siku. Nah, s i k u siku. Teras rema r e m a rema. Teras kuku. Nah, k u kak deui teras u dihijikeun kuku. Teras anu salajengna angkeut. Nah, angkeut gado. Nah, a n g k e u t dibaca angkeut. Nah, dina aksara konsonan henteu sapertos tadi aksara vokal. Upami aksara vokal mah sadayana mangrupikeun aksara anu pendek. Nah, upami aksara konsonan mah aya anu pendek, aya anu jangkung. Sapertos h eta kalebetna aksara anu jangkung. Janten ti garis luhur dugi ka handap teh eta tepung diseratna ti luhur ka handap. Sapertos b, d, k, l sareng saterasna eta mangrupikeun aksara-aksara anu jangkung. Upami aksara-aksara anu pendek mah c, n. Nah, eta mangrupikeun aksara konsonan anu pendek sareng saterasna tiasana engke ku hideep ditingali dina alfabet anu ngawitan tina A dugi ka Z. Nah, ku hideep tiasa dititenan di mana dicirian mana anu kalebet aksara pendek, mana kalebet aksara jangkung. Teras aya deui aksara anu ngambai ka handap sapertos p, teras y, teras g. Nah, eta diantawisna aksara-aksara anu ngambai ka handap. Nah, janten hideep kedah terang. Nah, jenis-jenis huruf sareng bentukna. Nah, saparantosna hideep engke terang, hideep gampil nyeratna, gampil macana. Nah, panginten tugas ti ibu kanggo salajengna nyaeta anu tadi pancen kahiji ngandelan huruf vokal ti A dugi ka E. Teras pancen anu kadua ngandelan kecap-kecap anu nembe diunikeun, dipraktekkeun dina nyerat, dina nulis di awang-awang sareng ibu. Nah, hideep teu kenging hilap mangga pancena dipidamel di bumi. Nah, tiasa disarengan ku bapa, ku mama, ku aa, ku teteh upami hideep teu acan tiasa atanapi tiasa naroskeun ka ibu ngahubungi ibu nya. Nah, engke dina minggon payung mangga tugasna dikempelkeun ka ibu. Mudah-mudahan urang sadaya dipaparin kasehatan sehingga tiasa tepang deui diajar dina pembelajaran anu saterasna. Mung sakitu materi ti ibu mudah-mudahan seueur manfaatna kanggo hideep diajar nyerat sareng maca munggaran. Nah, mung sakitu hapuntenna bilih aya kalepatan ti ibu. Pamudah-mudahan hideep sadaya dipaparin katiasa, dipaparin kalancaran dina sanes kantengna. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi